Begal! Maling! Siapa sih? Anjing tuh Bang Masa tuh. Maling oi, tolong! 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 Maling yo! Begal, begal yo, begal yo! Begal, Kang, tuh begal, Kang! Kalem heula. Kalem. Kela naon nih kela naon nih kela. Begal. Jadi kumaha bos ieu teh? Oh, saya nggak di kantor biar teh bos. Kumaha? Dipecat. Hah? Aduh. Teu gugur teu angin. Ari salah kuring naon bos? Aduh. Oh, atuh bos, ari kitu mah keun bae bos. Goblok gunungan teu puguh-puguh. Salah aing naon ieu teh? Ujug-ujug mecat aing padahal aing mah gawe alus ieu mah. Tarasaan gitu. Ari salah aing palebah mana? Bawa-bawa ya cak-cak bodas ngagoreng aing. Keun bos. Aing boga ieu tah. Ku aing data-data nasabah di aing kabeh ayana. Hancur sakedeung di kantor sia tah bos ku aing tah. Ega aing jatuh tempo anjing tepokeun. Awas bos urusan yang aing mah manepikeun sambat ieu bos manjang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, sehat Pak? Alhamdulillah, kemana ya Bel? Aya we. Oh, aya naon ya teh? Biasa. Oh, bulanan. Bulanan. Ya teh bari dieu gede lah. Wah, keune da mah. Ulang hewan Rurusuhan, Pak, rurusuhan ieu teh. Heeh. Aya di bujangeun. Biasa we biasa tepkeun. Sabaraha bulanan deui cenah? Sakedik deui di mah ukur genep deui. Heeh. Genep deui. Genep deui itu nu Bapak tah. Wah, Wah, ieu mah diajukeun Berarti ge teh beres. punanya. Ieu mah Hmm. diajukeun ge beres. Sok Ya, siap. biasa, Pak. Tuh ya nomorna ya. Nah, Sok kirimkeun ku Bapak tah. Kecoskeun kadinya biasa Ya. bagus poho deui abang geus kolot bener. Aduh. wah, tos. Tah Sok. bener eta bakurkeun lah. Sok Geus bener. Sok ngurunyut udang ke Ya, mah. ya, siap. Ya, gitu Pak nya. Ya. Cing lancar, Pak. Amin. Hatur nuhun pisan, Pak. Sami-sami. Assalamualaikum. Ade, di jalan. Ya, Waalaikumsalam. Benar si Kobel kos nu apal we aing menang duit ya. Kakara ke ditarima duit geus ngalayang deui we. Aduh, aing Si donoeun ku aing geura ayeuna ieu. Geus jalan 3 ka 4, geus mah mayar deui wae mah. Assalamualaikum. Nono. Yo. Nono. Apal si keher mari ditagih teh nying cat teh awakna teh juga belut si goblok maling has. Don. Dagoan ku aing ah. Ieu dengan arek mantau ngarit jelema. Assalamualaikum mah. Waalaikumsalam. SMA sih nya. Lu geus ngarit. Ngarit Aduh, hampura emang kaganggu ya, sok kuring tuh. Lain biasa, mang seperti biasa we ya mah. Heeh. Tuh, dataan mang teh dieu teh nya tuh. 3 bulan jalan ka 4, teh kumaha ayeuna. Da geus sidik meureunana kali 1 juta ge sabulan geus 3 juta. Encan meureunana dandaanana maju ka 4. Gitu ya teh. Engke we atuh ku ingin dibayar. Engke Masalahna iraha. mah lain gua naon ka hiji balik capek teh aduh. Saya mah mang masalahna. tak apa capek, tak apa naon saya teh kanan di kantor. Ieu, da mun boga mah geus ge di talangan kade. Mun bisa mah talangan heula atuh. Talangan kumaha? Wing Aduh, coba kumaha itu nu balik ditagih. capek balik naon ditagih aduh kumaha aduh ieu mah. Oh ya ieu mah pan saya mah tekanan di kantor. Iya eta ge memang bener lah da suruhan di kantor mah. Han wayahna mah bisa mah tuh sabulan deui lah bisa moal Teu atuh. bisa mah hampura we wayahna geus eueuh toleransi. Aduh kumaha Saya teh bolak-balik ka dieu teh mah. Heuh manya cing Biaya karunya ka waktu. uing atuh aduh Nya, di dinya mang mah. oge cing karunya ka saya. Aduh heuh mata ke uing dibayar lah atuh. Teu berat iraha. atuh. Teh sabulan Iraha. ini jangka sabulan lah. Teu bisa hampura mah. Teu bisa we hampura ieu mah. Kumaha atuh ieu mah aduh atuh. Kieu emang. Saya mah mun emang geus urusan jeung pihak berwajib jeung polisi, saya mah angkat tangan, saya mah karunya ka emang.
Sok atuh ek dibawa mah motor lah. Keun Saya bae lah, mah aing teu butuh motor sabenerna mah duit da saya mah nyari keukeuh mah eueuh bayar Eueuh nya bayar, wayahna heueuh. ku saya. Keun sok lah, bawa wae Iya, lah mah. motor mah we nya. Tapi hampura mah engke lain keur ngagantian Keun bae. rokok mah aya. Iya, sok kurang keun oge. bae lah, heuh. Oke dikirimkeun kana nomor budak. Heeh, Gitu we siap. nya hampura emang ieu mah lain urang teu nyaah ka mah. Ya, sok lah bae bawa lah. Dibawa jeung jukut aku kuringnya Oh, piraku. atuh pan- Sok angkat heula atuh. Ya rusuh mah. Kala aduh capek jeung naon ya ini sok didinya sok buguh wae atuh dia kana suka cokot teh atuh. Aku Mang teu puguh mah. Ieu mah. Hayo munur juga unur-unur. Gila dipajukeun kumaha. Hampura mah bahan weutuh Lain ini yang teh itu. menang ganti ah. mun urusan jeung pihak berwajib hampura urang mah angkat tangan. Geus bae lah. sakitu mah hampura we urang mah lain teu nyaah. Heeh. Assalamualaikum mang. Salam. Aing motor cokot bahan weutuh kana teh timbaleg lah cenah ku aing tingalikeun lah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tos tilu sasih ya, tacan. Naon teh teh? Setoran Motor motor? motor mohon. Kela da abdi atas masihan teh. Kela kata kasaha masih anak. Kapan nu sok biasa nagihan kadi? Kapusat bae tacan aya tos tilu sasih. Obel nu sok dia teh. Oh, obel mah tos dipecat ku abdi. Tulis satu kumaha ieu na? Oh, iya mah. Kela kedapnya. Telepon heula ya. Gendungan. Da atas abdi mah atas masihan tos ieu mohon. Nah itu teh abdi teh apa di Halo, obel Bos. dipecat. Ya, motor teh ya kasus ya. Kasus di mah tos beres cenah ya. Tinggal kadinya bos, tacan iya ya, tacan datang motorna ka pusatna ya. Terus Nya bosnya bos. Ya, naon bos. atos abdi mah bunga sasih kan merah ya abdi mah. lancar deh. Lancar teh abdi mah. Berarti Alhamdulillah. masalah nah. nama dia. Iya masalahna ieu ayeuna selanjutnya kumaha teh? Ya kan biasa kang mah enak mentong ya ari teh akang teh sering semah. Tos abdi mah. Eta ya masalahna ti anak buah abdi. Nya eta mah gitu. Tah, gitu. Nah teh abdi mah atos. Ya, atuh nuhun pisan atuh ari Ya, teh sering semah nya. Ya, Kayak katur sama-sama. abi ka anak buah abinya. Nya sok we eta beli ayatan mah kalau dongkapan we ka dieu deui lah beli teh Siap, pretension mah. siap. Bade jeung kantorna cana ka dieu nu Siap, kantorna siap, gitu. siap. Da abdi mah atos gitu Mohon. masalahna mah. Atur nuhun atuh kitu Ya, we ti abdi sama-sama. mah nya. Nya. Nuhun. Tawang suana pisan. Aduh si Kobel eta kumaha kalakuan. Teu balik da duit ti urang eus tapi teu ka kantor teu disetorkeun. Moal barokah da jelema kitu mah. Pek didoakeun rek nyerikeun ke batur moal barokah tah lah. Aduh, kumaha iya kitu imahna. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kemana nya jarang peling kieu? Gening. Kang, di mana Kang? Iya, abi di kantor pusat leasing. Pada nyanak motor. Soalnya di data anti kantor pusat ya audit tos tilusasi ya taya Da motor eta teu aya motor lagi. kela tos taya kumah maksudna. Anu dicana ka dieu nu nyanak obel. Obel, Ya. aduh, obel tuh ku abdi terus dipecat. Ah, da abdi teu terang atuh kumaha eta. Ya kumaha, ieu mah tetep kedah tanggung jawab akang ieu mah. Tanggung jawab kumaha atuh aduh ieu mah. Ya soalna da ka kantor pusat mah da tacan aya ieu, tacan aya angsuranna tacan aya lebet. Kumaha? Da sana kamari eta motor teh. Kumaha tuh Kang? Keukeuh da teu bisa kumaha tetep we ieu mah tanggung jawab akang. Oh kumaha? Soalna dari karyawan abdi mah tas nami eta pun terus dipecat. Oh, eta terus dipecat eta Terus teh. dipecat. Abi jadi pasikeun, abi teu terang. Ya, eta berarti nya tetep eta mah karena eta kesalahan akang tetep eta kedah jadi tanggung jawab Emang teh akang. balik capek Kang, aduh abi teh lain. Nyari abdi mah kan sebagai ieu data terang naon karena di dia angsuran akang terus telat terus dilusasi terus telat ieu. Emang eta ge emang terus hasi emang. Nya. Mau di Aya teh iraha dipasikeunana eta motorna. kamari. Kamari. Ya. Aduh. Tak kumaha atuh aduh.
lieur dia ge ada sabarana mah. Ana ngarit teu boga motor ada kumaha ada capek atuh jauh ngaritna lain naon masalahna mah. Nya pokona mah kieu we ti abi mah. Henteu akang aing model maksa teh mah lah. Kumaha ke gampang ya abi mah urusanana mah. Gampang-gampang makan nya tetep ya makan kedah ya soalnya ya kedah ka kantor pusat mah kedah nyampe sedangkan ayeuna kan teu stilusasi teu nyampe sedangkan motor geus lah kieu we abi mah geus rieur cepet capek kumaha kudu ieu mah aduh ieu mah kala naon mah mawen geus lah rieur lah ieu konana masalahna kala aduh hayang ku ieu mah nya aduh ieu selain judulna ieu mah teh pusing motor cokot atuh deh hiji ku dua paling tingalikeun lah mana ku dibere ieu atuh kabur ku ningali geus dibere ieu mah jengkel ting datang deh ka dieu di kitu tah anjing geura cuma capek naon deui teu ngarasakeun deui aduh ampun ting Raya gitu. Oh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, aya tamu geuningan. Medi, Ulang. sehat. Sehat. Alhamdulillah. Lain cek beja cenah butuh motor. Butuh keur budak. Wah, pas keur budak mah tuh. Kumaha Kilometer motor mah? rendah. Ban weuteuh. Mesin jempling, kaki-kaki haripu. Nin, pangneangkeun si dia nin. Si dia ka dia bisi teh cocok aya mah teu apa Oh, keur budak. Keur budak. Panya teh keur mang ini keur Wah, ngarit. borora bisa saya kena roda ieu mah. Oh. Teu bisa ngeureunkeun ngajukeun mah bisa. Beres pakai motor ieu mah budak malah. Enak budak. Teu motor teh kumaha kapakeun teu? Oh, keur budak mah ini teh. Oh, cobian lah jang, beres jeung motor ieu mah. Ajaran apanya? Kisok ajaran. Sama ka hayang-hayang anu ngagawekeun hasilkeun ka kolot wae. Ai hargana sabaraha eta teh? Wah, kamang Edi mah dimurahkeun mah gitu ngagade ieu mah teu boga duit. Sabaraha? 3 juta we bae lah. Eta Bukan mah. bae atuh ieu mah hitung-hitung budak bisa make kitu Heeh, nya. kitu we eta mah. Bae kumaha budak, da duit mah saya dina HP budak di ditu. Siap, kewe cok urang tanyakeun ka budak. Hayang ti kamar ieu teteh ngan pada ada nu cocok gitu. Gimana mah cocok atuh tuh. Beres ku motor ieu mah mah ditu. Kumaha teh? Tepok Kapake keun. teh. Emang kapake? Wah, pinaheun ka. Nah, opek bae tuh. Kolot mah bagan ripuhna wae da di baheula. Kumaha ieu teh? 3 juta bae hitung-hitung ieu bae lah. Tuh, Sing jual. api kan makana. Jual seuri atau budak itu bukan pakai motor teh mah. Da, dihalang-hayang itu. oh kan bae sing api itu udah motor batu. Heeh, tuh. Surat-surat Kaki kebayaan tuh. air ka hungkul, air mah gade ieu mah. Alah kan bae da mah kan jauh. Da meureun di lemur hungkul ieu mah bulu tukang. Palingnya kecil amu ieu mah mah ka mana. Jauhan lah. Keur ngaheler meureunnya, da mah ini mah loba pare. Ngajukut meuli dage gitu. Siap atuh Juta tuh. wae teh. Ka kitu paling nya. Bisa ditawar kayak kita mah. Bubuhane nempo ka babe karunya ngan ngadenge-ngadenge we ieu mah. Ajeun kalau teh. Cos kalau Anggar teh uget 3 juta wae teh. Sakitu we sakitu. Kumaha tah? Transfer kan. Transfer sok atuh leuwih raos. Tah ieu nomorna tah. Tolong kieuris. Heeh. Tah ngurunyut asup geuningan beres ieu. Nya kitu emang Edi mau lami-lami Sok atuh anya lah. katampi acisna Tah si. cing mulus barangna sakitu we ti abi mah. Nya mah Edi hatur nuhun pisan. Ya. Assalamualaikum. Nuhun jang. Waalaikumsalam. Salam. Asakukeun lah anjing. Menang duit teh. Jika boga tuyul oleh 3 juta. Aduh, geus sidik 10 juta. Eueuh geus kawin teh beres jeung ngobel mah ieu mah. Kumaha ieu anjing geus sabaraha poe can meunang wae majalkeun teh aya anu ieu cenah aya ngaganggu wae ieu teh. Sarua orang pamajikan itu, aduh, Heeh. geus meta jatah teh, aing kumaha. Tulup we teu meunang deui. Telepon Isaha ieu. Ini Gana tuh rezeki atuh. Angkat atuh. Halo. Halo Bang. Bang, iya aduh, ya kasus deh ya motor Kumaha? ngecekeun ke di jalan ke bisi ieu. Oh, heuh. Kudu ayeuna ka jalan eta kudu ieu Wayahna we. Soalnya ieu tiap-tiap ieu nasabah ieu geus dicokotan wae ieu si obelna kan geus geus dipecat. ah anjing teh nyieun masalah wae si Kobel mah. Goblok ieu. Geus dirarat ku manehna cenah. Kobel? Heeh. Goblok Kobel. Anjing si Kobel. Oh, oke kadinya mah. Bang, wayah nanya.
Bayana pengecekan di jalan pasti aya. Goblok ge mah ya kumaha. Heuh sok ayeuna langsung meluncur. Langsung ke hareup. Mana? Jalan hayu. Wah, operasi euy. Hasil Kobel. Masalah wae. Tadi dia. diam jadi dia nol bakas mah ya. Dia nya. Heeh. Cing benar. Oba jadi aya kena 10 motor menutup malayar. Oba. Cing hasil ayeuna mah. Sarada Ngopi ripuh aja, ya, bolak-balik we. Sawe eta. Loba. Coba Tan nunggu sila mah ieu Bapak Dono nya. KPB-nya. Oh, bener kali. 3 bulan teu kasar. Aya wah, tinggalian eta nomorna tuh di jalan tinggalian. Aya tuh. Mana? Eta nu repot. Eren. Enon ya, enon. Bener ya nomorna ieu. Enon itu enon. Ieu geus 3 bulan ieu nya teu kabayaran ieu motornya. Aduh, Kapaksa ayeuna ku ieu dia teh menang ditarik. meuli, karek menang meuli kamari ieu teh. Itu Kumaha ieu teh? aya itu na ieu oge. Aduh, kacau. Ieu karek menang meuli kamari ieu teh. Wah, turun. Aduh, aing mah. Ya bener ieu nomorna ieu. Terbang nggak sih? Geus bawa. Salah ya motor. Insyaallah. Aduh, aing mah. Oke, paturan cek setor ya. Duh lama menang meuli ieu teh juragan. Apa? Nah, Bawa motor geus urang bawa ke kantor. Kamu aya kena naon di kantornya? aduh, aing kumaha ieu? Motor aing. Yang tadi Jang. Tadi yuk. Kasih. Tadi Ujang teh bener. Anak namang Fuad. Iya. Iya motor bapak, iya bener. Aduh, ari si bapana aja tuh. Iya teh motor teh geus jadi setoran ku bapak maneh teh. Geus 4 bulan, dek nica ka 5 bulan. Iya motor wayahna ku mang rek dicokot. Wongana ku bapak Ujang henteu di setoran. Tah. 4 bulan maju ka 5. Hampura aja. Bejakeun ka bapak motor dicokot. Hampura aja. Awas lah Ujang. Si bapak nyarekan. Keun bae ka Ujang nyarekan mah. Mang geus sarua dicarekan ku bos mah. Si bapak atuh ngambek atuh. Hah? Keun bae ngambek oge da ka Ujang. Awas lah Ujang, awas lah. Taruh dan sini. Hah? Heuh keun bae ka maneh ngambek oge. Awas lah. Hampura bejakeun ka bapak maneh. Naon? Wah, anjing salah we. Ini motor saya. Hah? Ini motor saya. Motor aing? Motor eceran urang ieu. Mana? Iya. Geueunaheun teuing. Mana boga hak tuh, mana mah geus dipecat Hah? mau narik motor batu. Hak naon? Oh, hak Sia anu hak mah anjing. Aing dipecat itu mana aya pesangon. Dirajetkeun kantor sia ku aing. Kade tong macam-macam ka aing bejakeun kadudungan sia anjing. Aing kenari mah pokoknya beli motor kudu kacari Aja mah kawan. bejakeun kadudungan sia. Aing gitu ulon pangacauna. Awas aing pagi deui beunang sia motor ku aing. Blok bener sih Kobel anjing ngarusak. Goblok anjing. Naon sia itu? Kobel. Hah? Kobel anjing mau motor deui. Kunaon naon? Si Kobel mau motor nu inceran urang. Di mana ayeuna manehna? Kita dipegat anjing ngadon kahina deui ngadon ngancam nu ku aing diruksak na perusahaan ieu. Urang teangan. Teangan mana di mana jangan tuduhkeun hayu. Engke Ini teh ka ditu urang kepegat jadinya sugan balik deui lah. ngaruksak wae eta jelema goblok teh. Teu bisa diieukeun bisa. Lah pegat teh nama lah. Cuman lah. Maneh tadi kumaha maneh? Wah, aing dijewang, disurungkeun, motor dikepul. Oh, goblok gitu mah.
Ayo urang teh kan. Wah, ieu mah kudu buru-buru dikencarkeun oh si bos Epul sabiasa mah tah. Ah, teu nyambung euy. Ah, goblok salah. Kadua nelpon kasih gelis ieu mah. Telepon saya Ciko Bel. Halo Bel. Hah? Barang sabaraha? Oh, sok ka dieu we. Ninggal heula barangna. Di nasi padang. Kapapait sok atuh. Yo. Padang ieu gitu. Oh, bos. Bos. Sehat? Sehat. Tulungan euy. Kunaon? Terus bahan ya. Butuh duit. Sabaraha? Tuh bae motor tuh. Jaminan mah bulus keneh 5 juta bae. 5 juta. Tapi surat-surat aman. Aya kan di imah. Surat-suratna. Jadi kumaha surat-suratna tuh? Gampar pokoknya mah. Kan ditilepan tuh ge. Eta motorna? Heeh. Beres 2 kilometer na. Teu kudu ditinggali, geus aman. Tipu pokoknya mah. Bahan walet teh. Itu bae itu 5 juta we bos tulungan. Kela 5 juta. Heeh, aduh aing euy. Bener ieu. Asli. Asli. Awas gede nu bener. Bener ieu mah. Sok Heeh, sok. transfer. Tah. Tapi ayeuna cokot. Heeh, cokot surat-suratna mah di imah. Aduh. Ai butuh teh pas aya duit teh butuh duit maneh mah. Bos, aduh kararapat ya. 5 juta ya bae. Tah geus cek heula. Aya Sasup can. Aya. Ayo tolong cokot ka imah. Tapi bener. Bener. Sok ayo. Ayo. Bang, nanti dulu nggak jadi makan. Oke, aman. Ya, bisnis lah ya. Rusuh ya, aduh aing. Bang, Kobel mah. Mana? Oh iya. Aku jumpa mau pernah. Naon ieu? Itu masuknya. Gua mah bener po, ieu mah po. Pertahankeun. Oh, pertahankeun ieu mah. Naon ieu? Iya, sabaran mana nyokotan we ieu. Naon, Bang? Cokot Kira-kira heula ieu mah teu bisa nu urang, ieu geus jadi nu urang. Dari Sabel mana? Ini motor geus gumakeun ieu. Sarebut ieu. Ini motor dari saya. Kenapa nih motor jablan? Mana? Iya. Gak gampang. Mau jabalan. Macam-macam gimana? Macam-macam. Ya loba masa ieu urang. Itu motor jablan, motor jablan ya. Teu bisa kan urang mah menang meuli. Beli saha? Macam-macam ya. Tuh. Begal yo, begal. Maling. Siapa sih? Anjing tuh Bang Masa tuh. Maling euy, tolong. Maling yo. Begal yo. Begal Kang, tuh begal Kang. Kalem heula. Kela, naon di kela? Kela naon di kela? Begal Kang. Kela naon ya, Pak? Motor mana? Ada motor masalah, Pak. Begal tah. Motor masalah eta. Masalah dua orang lagi motor masalah kayak lah, teman masalah lah. Ini kayak lah. Kela. Kalemnya. Ya, undang-undang perhutanan ya.
Cicing itu kumaha itu masalah nanti sih sok. Saya hayang ngadengekeun dia kronologisna hiji-hiji sok. Cicing. Iya mang, itu motor tehnya atas aya ti perusahaan Abi suratna dicana ku si Obel, aya si Obel kan atas iya atas naon atau asa dipecat Ya. di ya nanti di PT nate nya di perusahaan nya nah kan wae motor gitu ya pemiluan ieu bapak ieu teh duka di mana ieu abi terkenal Abi kan meuli motor di si Obel. Kan itu motor jabelan, kan itu beuh. Kan meuli motor di si Obel 3 juta. Ari bukti-bukti aya. Bukti-buktina kan naik dicokot ayeuna ku si Obel. abi mah kieu panya Suratna ieu mah. abi mah nyanak bae da aya surat-suratna Suratna abi mah atuh akang ieu nya ngaran jual beuli kudu aya bukti. Nah, tinggal tah. Coba Motor penarikana. Nah, ieu cici lagi. ulah main bangsat wae abi mah dilindungi undang-undang keperhutanan Dan ya ieu mah jelas aya buktina. Ieu dilindungi ku pemerintah. Jadi istilahna anu teu boga surat-suratna eta ngaranna ilegal. Itu Pada saya udah apa di si Obel meuli. iya, kan pasti ngasa kerugian. Iya, tapi tetep motor mobil bisa hukuman kan tetep kudu aya bukti suratna. Ieu bisa dibawa ke pengadilan jadi. Beres lah ieu iya mah. kieu aya akan sih di mana ieu Obel ulah meuli. atas nama ke PT oge deh Sokil aya nama. Si Kobelna mana? Si Kobelna mana? Si Kobelna. Ya, Sok, si Kobelna mana? Mana sok si Kobelna? Mana? Bel aduh. Mana si Kobelna nih? Aduh anjing. Aing ketipu deui anjing. Kobel kabur, goblok. asli wae di tenggelan Tadi mah aku motor aku anjing. pun wae si goblok teh ya wae dibawa ya motorna mah Tak boleh motor jadi jelema pinter, tong naik di mobil batur. benar ini mah pasti disiksa tah di sebuah kah anjing di mata salah ini mah